Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur urap, sayur lodeh, ngajawab demi kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrama Rajab bi isqa'ir rasul minal masjidil haram ilal masjidil aqsa walladzi amarna bittaqwa fi kulli umurina wajtina binawahihi fi kulli ahwalina. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul uliyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para pilihin sepuh kang semirawuh, bil khusus guru-guru urang sadayana, para kiai, para ajengan, para ustad, oge kersana sahibul bait di dieu Al Mukarram, guru urang sadayana kersana Kang Ustad Yandi sinareng para ustad, para kiai sadayana anu nampak hadir di dieu hapunten tetiasa disebatan hiji-hiji kalian tegirangan rasa hormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer min alal wilayah ila annal wilayah min ibtidai RT ilal RW bitajawuji muspika kacamatan daulah pendidikan wa aparat keamanan minal bawahan ilal atasan. Bil khusus Bapak Kepala Desa anu diwakili ku Bapak Sekdes, mudah-mudahan tambah ruwes oge beres masyarakatna, oge Bapak RT, Bapak RW nu cara pegawe gajihna teu gede-gede. Tegakantun bapak-bapak sadayana anu alhamdulillah urang sadayana dina dekat bumi ayeuna tiasa kumpul ngariung bongkok maronyong. Izin Allah Subhanahu wa taala, kudrah Allah kalayan takdir tetiasa dipungkir, kadar tetiasa disinglar manusia taya tangan pangawasa unggul Allah anu wisesa. Cunduk kana waktu nurahayu ninggang kana mangsa nurugina malaki linggarna dicampaka mengkapna dada dipapak sinar sang surya. Urang sadayana dina deungeut bumi ayeuna tiasa ngaleut-heuleut ngabandaleut ngetang-ngetang nyatang pinang hempak marbayaksa. Rieu mumpul bongkok maronyok dina raraga mi eling ta'zim karena di Isra Mi'rajkeun junjunan alam anu mulia. Dijuluk kadil panglamber telengga ginging lam kencana nanggu mampu tapi duka siring tinarete sing sosoca astakang kehiratan nu perba ingkang pinuhun kanjeng susuhunan jati purba penatagama aulia katubiz zaman khalifatur Rasulullah anu mudah-mudahan kuasilahna ieu peringatan Isra wal Mi'raj sok sanaos ieu Isra Mi'rajna parantos dugi kana kaping 42 Rajab 34. Tapi tesawios dami eling Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mah tidak terbatas oleh suasana dan waktu. Rajaban mah iraha wae ge sae. Jadi rajaban mah iraha wae ge sami Pak. Bahkan beuki ka dieu beuki mahal ieu rajaban. Naon margina disebutkeun mahal sabab geus lewat tina usum. Da aya duren keur usum duren murah apa mahal. Namun tos teu usum rambutan ge keur usum rambutan murah, tapi geus teu usum takar ieu geus lewat tina usum berarti rajabana rajaban.
beda Rajaban mahal mah hampir kalewat simkuring oge dah himeng Pak gitu isukan teh nu hajatan gitu lewat we ka ditu supir di dieu cenah di supir teh kamu nu hajat teh padahal mah di dieu luar biasa alhamdulillah. Jadi maksudna teh mahal balasana ti Gusti Allah Subhanahu wa taala asal dipangantenkeun ieu teh baheunana nanti di dieu ieu awewe-na ieu ka Ustaz dan aya di dieu. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana pengorbanan Sohibul Bait di dieu oge di para donatur sadayana sing digentos ku Allah Subhanahu wa taala kalayan gentosan anu manglipat-lipat ganda. Yakin anaun anu dikorbankeun naon anu dikaluarkeun kalayan niat ta'zim kana syiar Allah Subhanahu wa taala bakal dibales ku Allah sakumaha pidauhna alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jauh nu dikaluarkeun cai anu dipasrahkeun artos nu dikaluarkeun materi sajabina tanaga emutan yang nanjeurkeun syiar agama Allah maka sur Allah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu anu jihad bi sabilillah bi amwalihim ku hartana wa anfusihim ku jiwa ragana a'dhamu darajatan indallah bakal diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun bakal dipaparinan kebahagiaan anu isina teh nyaeta kaluasan hate kajembaran manah kaberkahan hidup seperti anu dilakoni ku Kanjeng Rasulullah niat nanjeulkeun agama dipasihan kaluasan hate kajembaran hidup sehingga beliau bersabda baiti jannati najan imahna 3 kali 4 meter tapi baiti jannati rumahku adalah surgaku imahna leutik tapi jadi surga daripada imah gede tapi jadi neraka. Non margina luas hati mending imah lega hati sempit atau imah sempit hati lega walaupun eta mah imah lega hati lega ditanya gitu kita nomor 3 maka aya pertanyaan ari hayang mah imah lega hati lega nan lamun teu kitu nu penting hati urang lega nikmat Pak nu luas hati mah nu lega hati mah nikmat sare deket kompor ke luhur we sare dina luhur kursi di tibra we ngasamake ngorok we dibawa ke pengajian ke eta lega hate apa mun bapak-bapak mah dibawa Jumatan ingat-ingat komat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yakin bakal diangkat derajatna ku Allah dipaparinan kaluasan kabagian hate anu daya hingga nah amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna ieu teh peringatan Isra wal Mi'raj hari besar Islam Majelis Taklim Sirajul Munir Kampung Ciletuh Girang RT 002 004 Desa Wates Jaya Cigombong Kabupaten Bogor. Ditulis kita yang mentah ditulis jangan dibaca Pak jangan dipajang doang. Nah, jadi iya hadirin rahimakumullah sadayana yakin ia jadi saksi kembangna segala rupa anu ditempel korsina segala rupi anu katingali ia jadi saksi kurang mieling karena Isra Mi'rajna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu Isra Mi'raj teh mangrupikeun ujian peningkatan keimanan ka urang sadaya. Naon margina margi ieu Isra Mi'raj adalah kejadian luar biasa anu teu biasa ditarima ku otak ku akal logika urang. Ayana otak ayana akal ke yang manggihkeun hiji perkara arek doruriyah atawa maudhoriyah. Ari akal tepan sirrun ruhaniyun tudriku bihin nafsul ulumat daruriyata wan nadhariyah. Rahasia sir ilahi sirrun ruhaniyun yang bisa manggihkeun ilmu anu bangsa daruri, ilmu nu bangsa nazari. Anu gampang ngaranna ilmu daruri
anu hese ngaranna ilmu nazari. Tah eta doruriyah jeung nazariyah tiasa ditarima ku akal. Ketika ayeuna keluar tina doruriyah nazariyah, maka eta mah teu tiasa ditarima ku akal, hanya bisa diterima ku keimanan. Contohna mana? Isra Mi'raj. Naon margina Kanjeng Nabi Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ari Masjidil Haram di mana aja? Sok jawab atuh tong harulang teuing. Hah? Tong harulang banyak tong Arafah. Masjidil Haram di kota Mekah. Masjidil Aqsa di mana, Pak? Di Palestina. Sabaraha jarak Mekah Palestina? Hah? Sabaraha? Oh, jauh ya. Benar Pak Haji nggak jauh. Ini simpel orang Cilegon. Cek sakaol 1323 km. Biasa dicek di Google Map. Tapi ada lagi yang mengatakan 1370 km. Ngan kurang mah tong didardarkeun lamun aya waktu salse urang ukur we ke babarengan. Biasa tukang ukur ieu urang Cilegon mah. Cuman harita Kanjeng Nabi urang Arab apabila melaksanakan perjalanan di mana baik ke mana baik harus menggunakan unta. Karena pada saat itu teu acan aya nu namina angkot, Grab, Toyota, Innova, Fortuner, Pajero, embeus can aya Pak. Ka mana-mana teh urang Arab kudu menggunakan unta. Sabaraha lami waktuna Mekah Palestina make unta, maka lamun make onta ti Mekah ke Palestina sabulan berangkat, sabulan pulang, PP pulang pergi Mekah Palestina 2 bulan. Tapi ini dijalani oleh Rasulullah dalam waktu yang sangat relatif singkat Pak. Cuman 3/4 malam. Beku dengar di otak kurang maknya anu kuduna ditempuh 2 bulan, ini cuman 3/4 malam. Bahkan saneskan seukur di Mekah ke Palestina, Kanjeng Nabi naik Pak ke langit ke-7, melintasi berbagai macam atmosfer antariksa, planet dimimiti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, nepi ka Sidratil Muntaha, patepang jeung Allah nu Maha Mulya. Beku teu ngarti otak urang. Anu kuduna eta 2 bulan Mekah Palestina oke ieu cuma 3/4 malam. Tong aneh eta teh namina mukjizat. Naon cenah Pak? Mukjizat. Idza ra'aital amra yuhriqu 'adatan fa mu'jizatun min nabiyyin aw rasulin. Jikalau engkau melihat satu peristiwa kejadian luar biasa, nah bedah tina adat kebiasaan timbulna ti nabi ti rasul, eta teh namina mukjizat. Jeung sanes ka Kanjeng Nabi Muhammad doang eta mukjizat dipasikeun. Nabi-nabi yang lain pun diberikan mukjizat oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam Pak pernah dibakar, diduruk ku Raja Namrud, didurukna teh ku seuneu. Eta Nabi Ibrahim diduruk Pak lain kalakah hehengku. Kalakah katirisan. Naon sababna Allah marentahkeun ka seuneu ceuk Allah, hei seuneu qul ya naru kuni bardahu wa salaman ala Ibrahim. Hei seuneu bardan tiris anjeun, tiis anjeun. Eta seuneu ngadadak tiis Pak. Jadi bardan teh hartina tiris. Makana di kulit aya jelema ngaranna Mang Bardan, muriang we gawena teh. Jadi eta Kanjeng Nabi Ibrahim kalaka ngahon-hon tiris. Diduruk teh naon sababna mukjizat. Dan ini hanya bisa diterima oleh keimanan. Maka supaya orang percaya karena Isra Mi'raj, bahkan percaya lebih daripada Isra Mi'raj, modalna nyaeta iman. Modalna iman. Dan pertanyaan ayeuna urang iman teh ka Allah. Iman ka Allah. Mana buktina? Urang cinta ka Allah, Pak. Mana buktina? Lamun ayeuna urang iman ka Allah, cinta ka Allah, harus aya bukti. Dan cinta itu tidak cukup dengan kata-kata dan retorika. Butuh fakta. Sok taroskeun ka pasentes. Cinta ngaku cinta ka nagara, saya cinta ka wilayah. Cinta mana buktina?
bayar pajak tarat tadi menurunkan sekdes itu. Jadi hadirin rahimakumullah, aku cinta ke Allah, model bapak cinta ke pamajikan. Mama saya mah cinta ke bapak mah cinta papa mah ngan saukur ke mama seorang, tidak ada lagi yang lain di hati bapak selain mama. Jujur mah I love you and you love I and you pak lap. Aku cinta kamu dan kamu cinta aku, akhirnya aku dan kamu pak aku. Di pemajikan teh pak, listrik 2 bulan can dibayar, ngaju ke lawe. Beas aku mau urang isukan barang dahar, geus isukan mah puasa. Cukup cinta dengan kata-kata. Jenting mududul kata cinta pak ari di imah teu boga beas mah seubeung kan cinta eta betul. Hangar we kudu barang dahar betul. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Allah, iman kepada Allah, harus ada bukti. Mana buktina? Cek Kanjeng Nabi, zikrullah allamul iman. Tandana urang iman ka Allah, maka kudu loba zikir eling ka Gusti Allah. Dikala kita mengaku cinta ka Allah, iman ka Allah, tapi tara daek eling ka Allah, ngaji kudu digusur, sholat para ka majelis taklim moyongkot bae, maka eta cintana imana perlu dipertanyakan. Ulangan saukur Cigombong, jadi Cigombong cinta gombal gede bohong, perlu jadi Ciletuh mah cinta lebih dari kabutuh, Pak. Eta Ciletuh nang bieu eta ge nang lain panurang mah cinta ka jelema teh aya kabutuh we doang nya, yang hareup ka makhluk ka jelema aya pangabutuh. Kitu ditutur-tutur aya pangabutuh. Ulah keur aya pangabutuh doang ka Allah ge leuwih ti pangabutuh, Pak. Kudu jadi Ciletuh. Gitu. Leuwih keneh Ciletuh daripada Ciwalu. Ciwalu mah cinta kenalnya Ciwalu. Waktu loba kabutuh we meureunan ka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ada yang lebih berat, lebih berharga daripada Isra Mi'raj itu sendiri, naon? Iman. Dan ada lagi yang lebih berharga, lebih berat daripada iman itu sendiri, naon? Letak hate nusok zikir ka Gusti Allah. Sabab moal ayeuna percaya kana Isra Mi'raj lamun eueuh iman. Imana moal ngandelan lamun tara daek zikir, tara daek eling. Berarti yang lebih berharga itu adalah letah nubase zikir ka Gusti Allah. Maka pantas ketika orang-orang jahiliyah dahulu mendamba-dambakan emas dan perak, memperebutkan kekayaan, bahkan harta jadi pion kebahagiaan, emas dan perak jadi pion kebahagiaan, abling-ablingan, Pak, abling-ablingan. Eta orang-orang sahabat datang ke Kanjeng Nabi menunjukkan, ya Rasulullah, lau alimna al-yirmal khair falattakhidu. Kalau seandainya ada harta yang lebih berharga daripada emas dan perak dan kekayaan lainnya, ku kamerek di teangan ya Rasulullah. Apa jawab Kanjeng Nabi? Ada yang lebih berharga daripada emas dan perak. Apa itu ya Rasulullah? Afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani. Yang lebih berharga daripada emas perak dunia seisinya, cek Kanjeng Nabi, lisanun zakirun, hiji letah nusok baseuh dipake zikir eling ka Gusti. Kadua wa qalbun syakirun, hate nu pandai syukur ka Allah. Tilu wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani, boga pamajikan solehah nusok ngadukung ngamotivasi keimanan nu jadi salakina. Hiji letah baseuh zikir eling ka Gusti Allah. Lain letah dipakai ngomongkeun batur, Pak. Baseuh dipakai zikir eling ka Gusti Allah. Mentahkan ieu letah nu baseuh dipakai zikir eling ka Gusti Allah teh bebanna, Pak, leuwih kene berat daripada dunia dan seisina. Sahajal manusok loba eling zikir ka Allah, maka melongkong lawang pantos surga. Mentahkan pantas cek Kanjeng Nabi jalan ka surga teh berat. Al jannatu hubbat bil makari wan naru hubbat bis syahawat. Jalan ka surga teh banyak halangan, rintangan, ancaman, gangguan, cobaan, kahoream, ngedul, males, Pak. Beda yang jalan ka neraka molongkong pika bertaheun, pika rasakeun sabab diprovokasina ku setan. Mana contohnya jalan ke surga? Kamana mah akan jalan ke Jogja,
kaditu mah cek kabelah wetan kamana mah akang jalan ka surga kaditu mah eta ieu kapangaji kapangaosan Pak kapangajian metakan jalan kapangajian teh berat pisan Pak dari bawah ngaji mah boro-boro nu gering Pak tapi dari nu gering mah sajarah ngajinya boro-boro nu gering nu cager ge ngadadak diajak we rutinan mingguan ayo mang urang rutinan pengajian di dinya tadi majelis taklim di masjid eta boga tina dari Allah ari ti isuk nepi ka burik macul di kebun kaduga unggal poe teh di bawah ngaji mah nyarari awak Allahu Akbar nu ampuh ge ngadadak lumpuh Pak di bawah ngaji mah teu cangkel ge dipencetan we hayu sok subuh dimulak-balik eta mulak balikeun subuh sabaraha kali coba jam dilieukan penilila aing mah geus kade ngajina tapi nah ari ngabubu pika betaheun pika resepeun eta na TV nonton Persib bapak-bapak nonton Persikabo sugan aya nu ambak-ambakan menilila Persib teh main bolana ari nonton pika betaheun nonton sinetron komota ibu-ibu ayeuna rame Pak eta nonton sinetron eta 2 jam 1 jam setengah molotot ngadeuleuy kakan cinta jadi gelo bapetna geuninganna tapi kata saeutik Pak ibu-ibu nu histeris Pak eta ibu-ibu ka histeris ceurik mewe gara-gara si Andina leungit Andin bahagia apa ieu mah ka molohok ka pipina di ciduhan kita gorengan tutung gara-gara nonton eta kakak ceurik Pak histeris Pak cing kira-kira aya nu hadir ka pengajian ka majelis taklim kiai ngadengekeun nyaritakeun tentang surga nyaritakeun neraka nyaritakeun alam kubur aya nu careurik histeris sing laleos baralik Pak sing baralik teu rame ngajina kalau kanjing sieunan nah hari nonton sinetron ya Allah ya Rabbana nepi ka molotot eta ya Allah kasal simpuring jadi melikeun Pak pamajikan ambak-ambakan ieu mah tong nu lain Pak kunaon ambak-ambakan kesel ieu mah kasih Elsa pamajikan kuat ka kesel kasih Elsa segala rupa hari di bawah ngaji ya Allah ya Rabbana eta keur betah-betah nonton sinetron kieu Pak pareum lampu dua eta kecewana ngambek ambak-ambakan luar biasa teu ya Allah meupeus geulang tungtungna kudu nyalakeun saha tuh PLN nu jauh disalahkeun goblok ya PLN wae dibayar jadinya dibayar si A jeung si Adin rek papagih kalau kapae lampuna ambak-ambakan Pak tapi nah giliran pengajian marhabaan malam Jumat di masjid beres maghrib can dimulai paeh lampuna eta muni diam alhamdulillah balik mentakan pantes ieu lisan anu zikir ka Allah teh geuning loba halangan kadang kita terpedaya oleh kesibukan terpedaya oleh dunia bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia oh harus da urang hidup di alam dunia pasti butuh karena dunia da urang hidup di alam dunia pasti butuh Pak karena duit mah betul silakan kita kaya tapi jangan sampai kekayaan tersebut melupakan diri kita kepada Allah Nabi Sulaiman ge beunghar Pak tidak ada lagi manusia numpang beunghar-beungharna di alam dunia iwal ti Nabi Sulaiman alaihis cenah ayeuna numpang beungharna si Bill Gates Bill Gates mah beunghar Pak urusan dari kuku Nabi Sulaiman mah saking ku beunghar-beungharna jalan ka imahna ge beda jeung urang Ciletuh Pak urang Ciletuh mah aspal geus beak deui ayeuna arek di bangun ku batu anu ku tani ya Allah ya Rabbana Nabi Sulaiman saking ku beunghar-beungharna jalan ka imahna kumas Pak kumas emas dijadikeun jalan aya urang Ciletuh saking ku beunghar-beungharna ku emas jalan ka imahna dibunikeun aya mana Mas Damri beak dicokelan moal hari moal
Maka silakan kita kaya, Nabi Sulaiman pun kaya, tetapi tidak lupa kepada Allah. Silakan kita punya anggapan orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Silakan, akan tetapi pada kenyataannya ternyata kekayaan belum tentu berbanding lurus dengan kebahagiaan, Pak. Sebab tidak sedikit orang kaya tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan kekayaannya. Simpuli gaduh rerencangan, Pak. Urang beunghar, eta urang Bogor kene, beunghar luar biasa. Anyar kene papanggih manehna curhat, Pak Ustad, aya naon? Lain Pak Ustad baheula abdi teu boga nanaon. Terus nya kulantaran teu boga nanaon Pak Ustad atuh abdi teu bisa meuli nanaon. Eueuh nanaon aja meuli eta nanaon. Ayeuna Pak Ustad abdi geus boga nanaon. Tapi anger we geuning Pak Ustad najan geus boga nanaon ge abdi teu bisa meuli nanaon. Sabab kesehatan abdi ku nanaon Pak Ustad sahingga najan loba nanaon. Anger teu bisa meuli nanaon. Kering Pak dirawat di rumah sakit padahal hartana loba duit numpuk nikmat apa henteu? Nikmat apa henteu? Tetapi najan teu boga duit awak sehat nikmat henteu? Hah? Tengah pulang deui wae ditanya teh. Jadi meuni keneh loba duit tapi kering apa teu boga duit tapi sehat? Tapi sehat loba duit. Golput deui wae. Nyari hayang mah loba duit bari sehat. Ngan lamun teu kitu nu penting badan urang awak urang sehat. Pak jang naon urang duit loba harta ngalayak buru di juru pura di pantong ngalayak di tengah himbau kobak libok tekal bau pemajikan itu bermontok lupa biasa awak paras tambal si kolor ras di sarung buruk tu sisinya kuda rumah bertingkat duit melipat-lipat empang peranjang sijar pati pinuan peluk sepat mobil herang mengkilat uang tiap bang sawah tiap wilayah tanah tiap daerah duitnya di kalungan bakat kuloba Pak lebih kali kalungan ngan sumur seteruk tu bisa lempang ayo bisa hadir ka dieu bisa datang ka dieu tapi jentei aina hirup kokoro nyosong melarang rosak lingkuh regap daya iluk-iluk kalidur herang-herang kali bincuran kesang rebes kesang badak kesang kolor-kolor na imam diri kategori hadap talaku ombak-ombakan dari suku teh sore miskin sangsara ngan awak jak-jak sehat waringkas bisa hadir ka dieu biasa datang ka dieu dekat tempo ieu teh baru geun ari sehat mah bisa ka dieu bener Pak centang tumpah kekayaan berbanding lurus dengan kebahagiaan bahkan cek Kanjeng Nabi kekayaan belum tentu berbanding lurus dengan sedekah belum tentu ada sahabat menunjukkan ke Kanjeng Nabi ya Rasulullah sahabat ahlul dusur bil ujur nanti orang kaya bakal masuk surga pangheulana daripada kami jalma nu miskin ya Rasulullah sahabat ahlul dusur bil ujur nanti orang kaya bakal menang pangheulana pahala ganjaran daripada kami jalma nu miskin ya Rasulullah cek Kanjeng Nabi kunaon maneh make ngomong gitu sabab ya Rasulullah orang kaya sholat kami nu miskin bisa sholat orang kaya puasa kami nu miskin mampu puasa tapi orang kaya rajin sedekah kami nu miskin teu bisa sedekah ya Rasulullah boro-boro sedekah ya Rasulullah jangan biayaan nyukupan aina keluarga ge serat ya Rasulullah apa jawab Rasul hei dengikeun sahabat pan sedekah teh bukan hanya dengan materi saja bukan hanya dengan uang apa yang ada di alam dunia bisa dijadikan sedekah maca bismillah eta sedekah alhamdulillah oge sedekah itu subhanallah eta sedekah wah ngaji jeung bapak-bapak teh capek sorangan beda jeung ibu-ibu sok eta komunikatif dan ararembal tapi alhamdulillah ada bapak-bapak mah capek berhenti berangnya jadi bahkan Pak nepi ka seuri-seuri oge eta jadi sedekah tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqatun cek Kanjeng Nabi senyummu di hadapan saudaramu eta sedekah takkan bapak duit teu boga tuh seuri-seuri panggih jeung tetangga senyum ketemu dengan saudara seuri nempo tihang listrik seuri seuri ge sedekah pan sok diamalkeun ku bapak-bapak geuning di masjid sok eta lamun bapak-bapak Jumatan aya kotak amal lewat Pak eta lain ngeureusian ieu nempo kotak amal teh sareuri we pan kaliereun teh KM kunaon atuh maneh teh nempo kotak amal teh sareuri pan senyum juga sedekah dalil korek begitu mah eta nu korek begitu Pak kalau ka diseurikeun kotak amal tah hadirin rahimakumullah eta sedekah
nepi ka Kanjeng Nabi seorang suami ngadatangan pamajikanna nawaran ka salakina jang nyumpunan hajat pangabutuhna maka eta ge sedekah. Cek sahabat manya ya Rasulullah salaki ngadatangan pamajikan jang nyumpunan hajat batiniah na eta disebutkeun sedekah atuh nya kan tenan sebab ketika eta salakina ngadatangan awewe nu lain pamajikan anu lain sahna berarti kan dosa eta hukumna. Takkan bapak duit teu boga tuh sedekah-sedekah eta. Malam Jumat ayeuna nasi minum sedekah. Sampai. Jadi hadirin rahimakumullah, ieu kusim kuring diwartoskeun ternyata kemiskinan, kefakiran pun belum tentu berbanding lurus dengan tidak punya pahala. Maka oleh karena itu kita jangan merasa bangga karena tinggi pangkat dan kedudukan. Tong ngerasa bahagia cek Kanjeng Nabi karena kekayaan. Bahkan tong ngerasa bahagia kusabab kurang loba amal soleh. Kenapa? Sebab cek Kanjeng Nabi aya nu ngaranna jalma muflis. Apal muflis Pak? Non muflis teh? Bangkrut muflis teh bangkrut. Entahkan mun aya jalma ngaranna mang muflis berarti mang bangkrut. Eta Kanjeng Nabi Nujung ngariung jeung para sahabat naros ka sahabat wahai para sahabat atadruna mal muflis. Nah anjeun apal jalma-jalma nu muflis nu bangkrut? Cek sahabat, ya Rasulullah al-muflisu mina orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah man la dirhamalah. Jalma nu teu boga duit ya Rasulullah wala mata. Orang yang tidak mempunyai harta ya Rasulullah, nu hirupna miskin dahanna koreh-korejok dah isu teu sore itulah orang-orang yang bangkrut. Usahana gulung tikar ya Rasulullah. Cek Kanjeng Nabi dengekeun nu bangkrut mah lain nu kitu. Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di umatku adalah ya'ti yaumil qiyamah. Eta jalma ke datang berbondong-bondong di pihak kiamat menghadap kepada Allah bisolatin mawa amal solatna wasiamin mawa amal puasana wa zakatin mawa amal zakatna tapi hanya kalau kerja di sada mahada eta jalma cek Kanjeng Nabi keur di alam dunyana pernah nganyeri tatanggana pernah ngagogoreng batur pernah ngahadi nganyeri memfitnah orang lain pernah menyebarkan hadisul kisbi berita-berita bohong berita-berita hoax maka cek Kanjeng Nabi amal kahadean eta jelema ku Allah didikeun ka jalma anu dicaci dimaki dihinana dan ketika amal kahadean tosef dosa-dosa anu dicaci dimaki dihinana ku Allah dipindahkeun ka eta jelema naudzubillahi min maka nakade Pak sahade-hadena urang hablu minallah hade jeung Allah salatna getol ibadahna rajin duha tahajud teu katinggalieun maca Quran teu eureun tetep kudu hade jeung jelema sabab urang moal bisa hirup sorangan cung di desa anu bisa hirup sorangan Pak moal anu bisa ieu baju nu diangge ku simkuring pagi sanes menang sorangan sababaraha leukeun ieu teh dan tadi nama bahanna tina naon ieu? Hah? Tina naon? Tina tangkal tadi nama. Kapan kapas tina tangkal. Diolah jadi benang, dibawa ke tekstil jadi kain, dibawa ayeuna ka konveksi dijahit, dibawa ka toko, dijual ka karak dibeli. Sababaraha leuweun Pak. Pedah we pedah, asin pedah abal teu Pak? Eta asin pedah Pak di laut nama bodas putih. Tapi kenapa eta asin pedas pas di dahar kurang jadi hitam, jadi hideung, nu beureum aya? Kenapa Pak? Karena itu sudah terlalu banyak kokon saudara-saudara. Geus loba teuing leueun. Maka atuh kulantaran kitu urang teh moal bisa hirup sorangan. Kulantaran moal bisa hirup sorangan atuh hirup teh ulah sok mawa karep sorangan. Takkan kade pada kaem pakai bahasa Inggris pun aya jelema nu hirupna sok mau karep sorangan digeureuh-geureuh kumaha saya dicaram kumaha saya dinasehatan kumaha saya latat ngaji mah ngaji we tat sing bener tat tong sok sidir sampir tat panas kana ceuli tat rek salat rek henteu saya rek ngaji rek henteu kumaha saya we tat ulah sok tuluy campur tat saya rek abok rek henteu nu abok saya nu teler saya apa urusan ente rek judi rek henteu duit saya nuntung saya nu rugi saya nu ka surga saya nu ka neraka saya apa urusan ente kumaha saya we tat mun aya jalma moreal kitu Pak lamun
aya nu kitu engke ninggal manehna paeh antepkeun di sunah kumaha maneh Pak. Antepkeun mandi ku saya. Mungkusna ku saya tong di salatan antepkeun. Ka kuburan ge keun tong dianteun geus najol-ajolan sorangan. Bisa moal Pak? Wah. Makana hadirin rahimakumullah sakumaha hebatna urang kudu akur jeung jelema. Wah, Pak Ustaz saya mah orang hebat. Hebat kumaha? Saya mah jalma aya Pak Ustaz. Heuda jalma mah curi kitu. Maksudna Pak Ustaz anak saya mah opat kabeh Pak Ustaz jarara di jelema Pak Ustaz. Oh, di kamar jadi naon atuh. Maksudna Pak Ustaz anak saya yang pertama jadi kepala kepolisian Pak Ustaz jadi jenderal eta mah Pak Ustaz. Di mana tugasnya? Di Jakarta Pak Ustaz tuh hebat eta mah tong sombong. Ari bapak cicingna di mana? Di Bogor. Tengah penting gimana kedatangan kurampok kumaling gogoakan jejeritan sanu panggeulana datang nyampeurkeun Pak. Pak Ustaz anak saya yang kedua Pak Ustaz sekarang itu jadi dokter pertama jadi kepala rumah sakit Pak Ustaz tukang nojosan jelema Pak Ustaz eta Pak dokter meunang gajina 30 juta per bulan Pak Ustaz hebat di mana tugasna di Bandung Bapak mangkat kacai beda belum gelawu hulu nanti tabor kana tembok becenel butihan bisa udang gogorohokan sanu datang nyalampeurkeun ngagotong Pak Ustaz anak saya yang ketiga mah jadi kepala pemadam kebakaran Pak Ustaz. Di mana tugasnya? Di Surabaya gajina ge 25 juta per bulan hebat Pak Ustaz gaji pokok eta teh. Kompor gas di mah urang ngabledug pakaburuan. Saha nu panggeulana datang abring-abringan mau emer. Pak Ustaz anak saya yang keempat mah hebat Pak Ustaz jago lompatna eta mah Pak Ustaz. Ayeuna teh jadi atlet pintar budak-budak bolana. Disewa ku Persib sakali kontrak 150 juta pinter budak bolana Pak Ustaz. Teu kudu sombong adik Pak. Bapak balik ngaji penting-penting di udak-udak ku anjing sanu panggeulana budak. Hah? Anjing eta mah rumahnya tetangga. Jadi hadirin rahimakumullah kudu hade jeung tetangga. Kudu hade jeung jelema kade manawi kade urang amal urang kudunya apa ulah nepi ka muklis ruksak di akhirat dengan jadikeun amal kahadean di akhirat ayeuna teh seueun nu rek ngaruksak kana amal urang di antarana teh nyaeta kabar-kabar hoax. Naon kabar hoax teh Pak? Naon hoax teh? Berita anu can jelas bener jeung henteu mentakan Allah tos ngawanti-wanti dina Al-Qur'an apa kata Allah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu he jalma-jalma nu arariman di mana datang beja kanjeng di mana bae di saha bae khususna ti jalma-jalma nu pararasek maka anjeun teh kudu tabayun heula kudu klarisi sapi Pak. Nah, klarifikasi kudu tatanya heula. Klarifikasi tong siga budak ngora kelempang sisi jalan papangi jeung ini keuna kok seberangkeun ku budak murah ini teh geus diseberangkeun teh na eta budak murah teh di Ciduhan ku ini teu ceureuh siapa budak murah cek budak murah ini nu teu ceureuh mah kuduna nganuhunkeun ka ieu geus diseberangkeun ka laka Ciduhan cek ini si anu teu ceureuh mah capek-capek geus nyebrang ayo diseberangkeun ku dia mun atuh tatanya heula tayeuna teh loba kan kitu Pak narima naon bae share we tara disaring heula tatanya heula atuh tabayun heula sidakan ini di udah murah tanyakeun heula keun naon di dieu ieu mah sabrangkeun untung teh dipaehan oge ku diri tah ayeuna teh seueur kabar hoax banyak kabar-kabar bohong Pak itu biasana gampang babari benang ku hoax mah ibu-ibu aya ibu-ibuna ya mana di dapur itu salembur di dapur kabeh si Andin si Andin mah Pak naon sabab awewe mah perasaan lebih kuat daripada pemikiran beda jeung bapak-bapak lamun bapak-bapak mah pemikiran lebih kuat daripada perasaan makanya awewe gampang kuat sok awewe mah perasaan lebih kuat Pak
nempot debel we baju nu baju budak saeutik teu perasaan tungtungna meulian baju mayar kumaha engke eta wae mikir kitu beda jeung bapak-bapak mah loba mikir daripada perasaan kita balanja we bapak-bapak kamol eta 7 lantai dipapai BTM meuli mah henteu coba mikir bapak-bapak da kan babaribeunang ku waktu ibu-ibu nya ka warung we saeutik teh bener bari balanja apa meuli bawang saon eta 3 jam kadang tapi ka warung teh cek tukang warung teh salaki 3 poe can balik-balik cek tukang warung ceuk naon asa karana poe salaki ka mana wae berusaha 3 poe can balik-balik ya dengekeun tah mulai dihoak dirinya kunaon tong kajongjoran teuing emang kunaon kamari abdi nempo salaki euceun di pasar mamawa nu montok daetan ibu atuh Pak langsung ngambek pucat ketika masalah kita datang teu ditanya-tanya acan di luar kan geus dipolototan saha teh anu montok nguleng salah kita anu montok naon eta dibawa si anu montok saha anu motor eta mah kaleng kerupuk bae di tiungan makana boga pamajikan tong diawur Pak lah geus cenah di ieu mah salian di pangajian mah ngaji keluar lo banting diawur teh lieur Pak jenting lo bating luas tulis ngalewas menik kene budak geuning ngajadong we Pak. Naon sababna lo bating diabur tepi ka imah riweuh salaki jadi sasaran. Kang, naon ge urang geus ngulin Kang di ditu. Kunaon kitu riweuh Kang batur mah ngobrolkeun urang. Kunaon batur mah tuh situ di rumah tangga karena 2 tahun Kang imahna meuli geus kedong Kang. Eta tihang imahna ge Kang sagede-gede beuteung mundi. Uang tengahna sagede lapangan futsal urang mah imah ti baheula kieu we Kang hesere kitut-kitut acan geurin rumah tangga 10 tahun eueuh kamajuan sia mah eueuh kahayang hirup teh pondok bol sia mah Kang ceuk salah kena ke heula anak kudu panjang bol mah ya Allah kade Pak ayeuna teh loba kabar hoax berita bohong. Jangankan ayeuna jalma biasa boro-boro ayeuna petani pedagang Pak kiai ajengan ulama loba nu beunang ku hoax Pak sok kuring mah moal nyontohan batur nyontohan kuring mah sorangan hampir beunang kuring ku hoax ngaji ka daerah Pangandaran balik kuring rek istirahat di Tasikmalaya perjalanan 85 kilo lewat Cikalong Cikatomas hutan belantara Pak kita beres ngaji teh 1:30 semangat Pak dari hari parawan doang di dia mah moal semangat sih kana ya akhi ya Allah ya Rabbana bapak-bapak doang eta barang balik beres ngaji eta kalau pasti kalong poek di tukang budak murah jampung badak budak-budak Pak na motor turun-turun budak deui lamun ayeuna lain arek eta mah wah geus sujon we lah nah hati mah bangsat lamun bangsat mah ka mana meureun mah terusin nuntut mah bangsat ya geus sujon dina hati teh geus ngebut pir kuring ngebut itu buki tarik pir budak-budak wae itu buki ngebut wah ieu mah bener bangsat ieu mah sujon dina hati Pak geus pir daripada ayeuna dicilakaeun bahaya lamun dituluykeun urang geus belokan heuleuh Cikalong urang turun golok bedog kadiekeun manya urang erek ku jalma saurang kuring turun dina mobil budak morat turun na motor untung budak morat ngomong ti heula kiai naon sia budak-budak aing berkat tinggalun aing suka teh naon teh budak-budak atuh lamun heula nge-SMS pan teh aya sinyalan kiai coba eta lamun kuring ngaluarkeun golok bedog urusan jeung polisi eta kisah nyata ieu urusan jeung polisi gara-gara berkat hampir terjadi pertumpahan darah makanya kade ka Ustaz sih jadi perhatian kamu lebih ketinggalan kita berkat jadinya ujung-ujungnya jadi hadirin rahimakumullah kembali deh urang hayang salamet akhirat tong jadi jalma muklis hayang bagja di dunia cek Kanjeng Nabi beunangkeun 3 perkara hiji letah baseuh zikir eling ka Gusti urang hayang senang hoyong tenang hati hoyong senang hati hoyong maka cek Gusti Allah ala bi dzikrillahi tatmainnul ingat lamun anjeun hati hayang tenang hayang tentrem sing loba zikir eling ka Gusti gantungkeun ketenangan hati urang ku zikir ka Allah
jangan menggantungkan ketenangan hati karena ilmu, tong ngagantungkeun ketenangan hati karena harta pangkat, tong ngagantungkeun ketenangan hati karena jabatan Pak, karena belum tentu orang yang tinggi pangkat dan jabatannya hidupnya senang dan bahagia. Betul, cantang tuh Pak nu jadi presiden hidupnya senang, belum tentu lu jadi menteri hidupnya mulia dan bahagia. Cantang tuh lu jadi gubernur hidupnya senang, belum tentu lu jadi bupati wali kota hidupnya senang. Kemudian lu jadi RT, kayak RT aja, RT singkatan, RT riweuh tuh, cacak jadi RT riweuh, kemudian jadi RW, jadi kadus, jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jokowi kelireureun Pak eta. Kelireureun Jokowi teh. Mikiran Covid-19 Pak. Nepi ka ayeuna teu beres-beres di tepung tahun eta Covid teh ulang tahun Pak. Nepi ka ayeuna hampir terjadi transisi ekonomi. Jalan di mana-mana ala lancur pada duitna dikana Covid-keun heula ayeuna. Coba lamun ayeuna Covid lila mereka ditinggal tanah ke itu beres-beres kita kan buru-buru beres eta Covid teh ini liur Pak, transisi ekonomi hampir terjadi Pak. Tapi kan tukang dagang hese ngajual dagangan gara-gara corona. Betul Pak. So, tukang tani hese ngajual hasil tanina gara-gara corona. Betul. Pengusaha hese ngajalankeun usaha gara-gara corona. Betul Pak. Tukang ojek nepi ka kadang hese dengan penumpang gara-gara corona. Jangankan tukang ojek, boro-boro pedagang, pengusaha, kiai Pak, kiai lo baru bangkrut Pak gara-gara corona. Haram jadah eta corona kan. Allah. Oh, tanya ke jauh sajian dia kan. Bulan Rajab tahun kamari mah Pak. Rajab nama aman tah Pak Haji eta pas palbah sarwahna eta. Pas palbah rawah simpulin 50 panggung batal total. Batal pamajikan pika pegang Pak. Atuh kuring teh ka mana-mana menjedog we. Corona negatif, pamajikan positif. Alhamdulillah. Geus ngalahirkeun Pak Sekdes. Kita berkah corona boga budak awewe we simpuling. Allahu Akbar. Jadi hadirin rahimakumullah ieu gara-gara corona Pak. Pika ka mana-mana kudu di masker segala rupa. Padahal mah dararasan teh Pak Sekdes asa aman-aman wae nya. Sok di dieu alhamdulillah. Ya kan syukur Pak di dieu mah aman. Bapak cicing di daerah Ciletuh. Kadituna poek Pak. Aman Pak di dieu. Bang bisa eueuh Pak. Wah polsek teh apaleun aya rajaban di dieu nya. Aman Pak. Tak kudu syukur cicing di dieu teh Pak. Beda jeung ditampakan Pak. Sisi jalan culang Cileung rek hajat rek naon ge. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika kudu di masker, kan simpuling mah ngaji ibu-ibu nini enggak saya bebas kok di masker. Lain tidak taat karena protokol kesehatan. Atuh ngaraji panlolobana nini geus bararengek Pak. Boga asma di maskeran. Beungapeun karunya. Geus buka. Kan simpuling ayeuna mah tara di masker teh Pak kapok Pak. Atuh ngaji di Tangerang kudu di maskeran, ditungguan ku aparat, dihandap, dibuka teh dicarekan kiai pakai masker. Ikan kenapa saya sendiri itu mic-nya bekas orang lain, aku dipakai Pak. Giliran minum pohon teu dibuka. Ibrak basuh baju awak. Akan ayeuna mah teu di masker ngar babali minum. Kamera dalila ngaosna. Coba ieu cai satilu-tilu dihaberesna ngaji ya. Beak ngaji urut, beak ngaji. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, cantang tuh Pak boga jabatan luhur senang dan bahagia belum tentu Pak. Simpuling apalagi ada Jokowi teh masih kena keluarga. Percaya tuh Pak. Percaya tuh Pak. Keluarga teh Jokowi teh atau di istana Bogor. Simpuling datang kan itu langsung asup ke ruangan, begitu asup langsung nangtung Jokowi teh keluarga dianggap keluarga. Aku ngaji penting kieu ya baru lawean ngacaprak ka mana we. Jadi hadirin cantang tuh Pak. Makanya pantas Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dilantik menjadi khalifah,
dilantik menjadi presiden Amirul Mukminin. Dulu sebelum dilantik badannya gemuk, setelah dilantik menjadi kurus. Sebelum dilantik sering tersenyum, tapi setelah dilantik sering menangis. Ditanya ku sahabatnya, ya Amirul Mukminin, kenapa kau dulu sering menangis, sering tersenyum, tapi sekarang sering menangis? Dulu gemuk, tapi sekarang kurus. Karena aku begitu berat memikirkan urusan rakyat. Amirul Mukminin Pak Jeli Pak, kemudian kepala desa tadi gitu. Jadi hadirin rahimakumullah, belum tentu Pak ketika kita mencari ketenangan kepada pangkat cantat tenang. Tetap kalau ayeuna beunghar cantang tungeunah punya jabatan belum tentu senang. Ceunah mah nu ngeunah mah jadi kiai, jadi ustad, jadi ajengan, wah dimuliakeun di mana-mana, senang, tenang, bahagia. Jadi kiai, jadi ajengan mah komo jadi mubalik mah mulu derajat, ngaji berang penting kali itu kali balik teh berkat deui di batur mah. Pak cantang tuh jadi kiai, jadi ustad, jadi ajengan, senang dan bahagia. Cantang tuh Pak kuring ngaji kali itu kali ayeuna bulan Rajab bari jeung corona kieu Pak. Ya Allah, ka dokterna dibolak-balik ieu. Naon sabab angin-angin aku unggal penting, bapak mau unggal penting sare di imah kuring mangacaprak di lembur batur Pak. Cantang tuh kadieu Pak, alhamdulillah. Bari ditanya pusat kampung di hareupna. Gitu disangkana kuring teh ayeuna mah dituturkeun geuninganan Pak. Ka dieu bisi reka mana kudu nanya. Di udag-udag ieu di tukang kita rek asupna oge. Alhamdulillah Pak di dieu celeh tuh tinggal turun na mobil langsung tepi. Cin kuring ngaji ke daerah Jatiluhur Purwakarta Pak. Cantang tuh senang jadi kiai. Tapi kan keleret tungtung mobil sugan teh nepi kalau masih acara Pak kudu naik parahu nyebrang waduk. Waduk teh di seberangan di dieu Pak. Waduk Cirata. Acara kudu naik deui ojek Pak. Sajam satengah ngaranna teh desa Sukasari, perbatasan Cianjur Purwakarta, daerah pelosok Cianjur. Eta naik ojek, ya Allah, jabat jalan ancur buat baradadak campur lumpur, baju salus-salus teh bolodok kotor, sepatu nang nyemir coklat kabeh Pak. Tah handap kurang luhur gunung eta kangkal kalapa, tangkal awit aya dihandapkeun suku Pak. Beli keung kita jabab puting poe. Eta kuring naik ojek leungeun nyekal lain kana canggih tukang ojek ieu kana beueum tukang ojek ieu. Sia kamu cekek bae gitu-gitu brek tanan. Allahu Akbar. Nepi kalau kasih acara ngaranna ngaji di lembur pa di kampung sagala dibahankeun di lembur mah eta dina luhureun ieu ta ping-ping pat kamu cumul ka luhur pa dina ojek sagala aya ranginang wajib papais dodol ulah dieu caus saturui ulah dieu hayam na jero kardus saya biru ditololkeun pat ka eungah eta meni sesak napas ya Allah. Jadi mau balik kasih saku berkat dipijeun nya geus bae dibawa ya Allah ya Rabbana eta meuli sedih ninggang jaga poe puting-puting rukun awik pas nanjak gurakeun motorna mudunkeun remna blong ya Allah eta motor ngajumpalik Pak tukang ojek musruk jeung hantam tunggul kalapa teh hirup teh Pak amplop hiber ranginang bubung jauh aduh acak-acakan ayam ngapur eta peuting kuring-kuring budak-budak ayam bae untuk disangka maling oke ieu sedih Pak jadi mau balik can tatu senang percaya henteu teh wae nah make didengekeun percaya ieu kusim kuring dibejakeun ngahaja ngarang urang hirup teh tong silih sangka Pak. Cantang tuh jadi kiai senang, belum tentu beunghar senang. Cantang tuh pejabat senang, saha nu senang pandangan Allah. Cek Kanjeng Nabi di hadapan para sahabat, ala adullukum bi khairi amalikum. Nah anjeun ku kami hayang dibejakeun hiji perkara anu leuwih hade tinimbang amal-amal jeung perbuatan-perbuatan kaalaman ku anjeun. Wazkakum inda malikikum, lebih mensucikan daripada harta-harta kalian wa arfa'i halil darajatikum, leuwih ngangkat harkat martabat
anjeun sadayana wa khairul lakum min anfaqiz zahab wal warad, lebih utama daripada sedekah emas dan perak. Bahkan wa khairul lakum min alqaw aduwakum fadribu raqabakum wa yadribuna raqabakum, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Apa itu ya Rasulullah? Lisanun dzakirun, letah nu sok baseuh dipake zikir eling ka Gusti Allah. Ieu Pak, lamun ayeuna letah urang geus lalu zikir eling ka Allah, maka naik iman urang sadayana. Ketika naik iman boro-boro Isra Mi'raj, leuwih Isra Mi'raj bakal percaya. Ketika ayeuna urang naik keimanan Pak, ibadah masjid, majlis taklim, boro-boro ayeuna deukeut jauh ge bakal dijugjug nepi. Tapi ketika imanna lemah, boro-boro ayeuna anu jauh nu deukeut ge masjid, majlis taklim sakitu deukeutna ngan 20 kilometer, eta masjid teu deukeut ka deuk Pak, teu deukeut ka tempok. Poek bentakan dek hayam nyeun masjid teh tong make ajian halimunan sok teu kana rempok. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi lamun ayeuna geus kuat iman, bakat tina zikir ka Allah, da eta bapak-bapak Pak. Sigapun bapak simpuling aki-aki ka pangajian ka babakan Cicurug nepi eta. Bisa dicaram Pak, bari ikut-ikutan ke ka mana Pak? Arek ngaji. Ditanyakeun mah balik ngaji diri tuh ngaji naon dia Pak? Teuing cenah da ngobrol we cenah eta. Tapi mangkat eta ka ditu Pak. Tapi ku kitu ge meureun geus menang berkah yakin Pak. Luar biasa. Takan bapak eta simpuling 70 tahun Pak. Tapi ka masjid teu daek. Teu kahalangan ku hujan ku naon oge. Ka mana Pak? Ka masjid, ka hujan. Kuring geus di imah. Ya ku hujan mah payung ka dieu keun. Engke balikna leueur. Itu ka dieu keun, leueur mah poe teuing atuh senter ka dieu keun. Jauh ka masjid kudu turun ka handap gandong ku sia. Teu bisa dicaram Pak. Geus kolot mah boga budak kuring umur 7 tahun. Tapi keur puasa kamari alhamdulillah tamat puasa Pak. 30 poe teu bisa dicaram eta alhamdulillah. Padahal kuning geus ngawanti-wanti ama puasa sampai jujur aja ya, kan masih belajar. Da budak kalah molotot. Nah, pokoknya mah pengen sampai maghrib eta jam 11 geus nyangsak na kore kieu. Leuseuh meureun kuring salaku bapana karunya ningali budak model kitu Pak, songan roti panginyokeun susu. Sok buru-buru maneh geura buka watir, tempo maneh beusi paeh. Da budak eta lakah nangtung angga pokoknya ama pengen sampai maghrib Pak. Budak umur 7 tahun hari ayat nilai keimanan tertanam keimanan Pak, diajarkan insya Allah Pak tamat puasa ketika maghrib. Tapi nah babaturan budak simkuring tatangga keneh Pak, tatangga keneh umurna 40 tahun. Kita pembelenyun we barang akan tiberang Pak, kabogorowokan kuring ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan beres di acara sing ningkat iman urang di paileun Allah Subhanahu wa taala, anu ngajadikeun diri urang berharga di paileun Allah. Sabab hargana diri jelema beda jeung hargana sato, beda jeung hargana domba. Domba hargaan ku dagingna dijual laku, dijadikeun sopkeuna, disatekeuna, bahkan domba mah tandukna bisa dijadikeun hiasan dinding, nepi ka ayeuna kulitna bisa dijadikeun bedug. Bahkan naon deui taina bisa dijadikeun pupuk Pak. Sok urang di taina kumpulkeun bisa jadi pupuk mah paeh Pak tangkal oge. Domba mah hargaan ku dagingna, jelema mah hargaan lain ku dagingna, tapi ku iman, ku amal jeung ku akhlakna. Tah mudah-mudahan sok sanajan ayeuna karak hiji nu dicaritakeun lisanun dan turun, mudah-mudahan manfaat. Dan jam 11 Pak. Punten we sing kuring nu dua mah geus to be continued ya eta mah. Da sinetron gitu sekaligus Pak. Sambung wae, sambung gitu. Jadi penasaran gitu tah. Hapunten anu kasuhun leres ti Gusti Allah, parantos puji tapu 11, mudah-mudahan manfaat sim kuring aya bujengan deui kitu Kang Ustaz. Ya
eta sare apa eta ki bujeng geus kudu sare oge balik ieu baru jeung sare kudenan tah ieu mah simkuring mah sejak silaturahmi wae dah ari ngaji mah eta we guru urang kiai urang setempat rutinan mingguan eta pengajian pokok apa puguhan cana jelas kitabna eta ngaji pokok lamun dina dahareun mah sapopoe makanan pokok sapopoe anu sok didahar ku urang makanan pokokna naon Pak? Nah, sangu keju nasi nasi mah urang Jakarta. Nah, urang mah naon? Jelema urang. Urang naon sangu ya remeh di popea. Jadi makanan pokok urang sapopoe masa sangu guru batiniah urang sapopoe adalah kiai urang setempat itu adalah makanan pokok batiniah urang sapopoe mah ari simkuring mah makanan tambahan mun diibaratkeun dina dahareun mah baso Pak da baso mah tara unggal waktu unggal poe bener kadang saminggu sakali kadang sabulan sakali jadi ngabaso mentakan hampuran da ieu mah ngabaso beusing habis teuing beusing haseum teuing gitu beusing asin teuing beusing lada teuing meuli nyeblak kana hate hapunten da ieu mah ngabaso ngaji di luar ieu mah ngabaso da kan di ari di luar mah pan simkuring blak-blakan we da kajeun rek balik ieu itu diomongkeun kajeun mantap rek balik ieu beda jeung di lembur sorangan ya Kang Ustaz hapunten anu kasuhun leres ti Gusti Allah lepati multina kabodohan nyalira wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.